Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, wilujeng patepang sareng anu meliati dina acara Warbim, Warta Bimbim. Warta anu baris kapirangkeun nyaeta usaha butik Alfaza. Pamirsa, baju geus jadi barang pokok masyarakat, dimulai di kota nepi ka daerah Majalaya, khususna di Pabean. Aya nu ngajual baju, nyaeta usaha butik anu diwangun ku butik Alfaza, nyaeta Bu Hajah Lia. Anu jadi keonyoyan tina butik Alfaza batan butik sejen. Butik ieu leuwih neukeunkeun kana baju muslimah, khususna baju umroh jeung haji. Kukituna hayu urang tinggali kaayaan di butik Alfaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Risa, badai ngalaporkeun kaayaan di butik Alfaza. Simkuring di dieu badai ngawawancara. Tos sabaraha lami ibu muka usaha butik? Upami usaha ti awal mah memang tos lami nya, cuman acan aya tempat sapertos ayeuna kapungkur mah jalan acuk we biasa door to door sareng rencang-rencangan. Upami toko acuk ieu mah acan lami. Kumaha ibu ngamimitian usaha butik ieu teh? Pertamana gitu dari biasa dagang biasa gitu, terus tadina tina sering ya senang jahit, terus belanja kain, bikin baju, belanja baju, nah akhirnya nya digeluti we di bidangna gitu. Itu di fashion gitu, di toko baju ya. Di mana ibu meser bahan-bahan kangge ngajualkeun keperluan usaha butik ieu teh? Di beberapa tempatnya aya anu di daerah Bandung asli buatan Bandung, aya nu oge di luar kota sapertos belanja di Tanah Abang gitu. Aya nu produksi ibu bikin ininya dijahit sendiri gitu ada. Sahabai anu sok ngarencangan ibu dagang di ieu butik? Satu nu ngarencangan teh Sinta kalersa nuju keluar teh Sintana. Mung duaan ibu sareng teh Sinta teh gitu. Kunaon ibu bet milih usaha muka butik katimbang usaha anu sanes? Nah, karena upami usaha butik ieu dagang acuknya gitu. Sakedik ageungna ilmuna memang kekuasai gitu nya. Janten memang mungkin ieu teh memang satu tips juga ya untuk kalau usaha tuh memang harus kita yang bisa ada ilmunya gitu. Kalau baju kan kalau dagang baju gitu setidaknya kita ngerti beli bajunya berapa, dijual berapa, ataupun kalau bikin model sendiri kita bisa sendiri kan ngedesain langsung ngejahit gitu.
Jadi itu sih. Barang naon wae anu dijual di toko butik ieu teh. Di ieu mah memang toko acuk ieu nanya memang dihususkeun kanggo busana muslim. Janten nu diicalna memang busana muslim dari anak-anak, teras kanggo ABG gitunya, teras ibu-ibu, termasuk pakaian muslim bapak-bapak juga ada, teras oleh-oleh keperluan haji dan umroh oge aya. Insya Allah lengkap di dia mah oleh-oleh sama di bukan butik atau dagang baju aja di sini Neng, ada juga ibu ikut juga agen travel juga. Jadi pas ketika ada yang belanja baju ku ibu ditawisan bilih bade umroh atau napi haji. Atur nuhun ibu mun sakitu wawancarana, atur nuhun waktosna ibu. Atur nuhun tim liputan Warpin TV ngadengikeun. Pamirsa, mun sakitu anu kapihatur, wilujeng patepang dina warta salajengna. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I woke up pissed off today, and lately everyone feels fake. Somewhere I lost a piece of me, smoking cigarettes on balconies. But I can't do this alone. Sometimes I just need a light. If I call you on the phone, need you on the other side. So when your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. I'll be there for you. When you're screaming but they only hear you whisper, I'll be there for you. But you gotta be there for me too. For me too. Last year took a toll on me, but I made it with you next to me. Around the world and back again. I hope you're waiting at the end, but I can't do this alone. Sometimes I just need a light. I call you on the phone, need you on the other side. So when your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. I'll be there for you. When you're screaming but they only hear you whisper, I'll be loud for you. I'll be loud for you. I got you, I promise. Baju menjadi barang pokok masyarakat, dimulai di kota, lebih ke daerah Majalaya. Sok bolu. Memek, ini jempenya. Lebih jempe kamaran deng. Tagina teh sudah ada.
But you gotta be there for me too. Boy, I'm holding on to something. Won't let go of you for nothing. I'm running just to keep my hands on you. There was a time that I was so blue. What I got to do to show you? I'm running just to keep my hands on you. Running just to keep my hands on you. Running just to keep my hands on you. Said I'm running just to keep my hands on you. But you gotta be there for me too.